Sane Purwa hartosipun wiwitan Dupitara Tara hartosipun carita ingkang dianggo jejer cinarita boten wenten malih di mana kula kejabi ti salebeting pertapan Saptarengga dah laras hiji tempat anu kalingkung ku gunung hejo lemok dang daunan rajegna tutuwuhan curcor cai nu harerang marga satwa di sarada manuk gede manuk letik pasuliwer kembang-kembang warna-warni di papaes malar pantes dah laras kula nyaeta ala Saptarengga kasepuhan Abiyasa eyangna Pandawa Kurawa yo lajeng kaleresan kasumpingan putukna ku anjeun kakasih Raden Arjuna kula panengah Pandawa Adipati Arjuna kawuwuh kasepuhan Ki Sabda Palon nyata Semar Lurah Kudrapawana kula laras lajeng sami tungkul hamari keludat nyembah narimang sabda ajrih ningali pamor sang begawan watek wantos begawan Abiyasa dudu wong samanea mangnusa ambeg sadu santa budi kula tutas dening didikan rohani lan jasmani saciruhing metu sakacapi nyata weruh sadurung winara terusing madu trahing kusuma titising andana wirid trahing dewa kemanusa lajeng parantos muka sapah dirina laras parantos tobros paningalina dilahir nepi ka batin juga di parantos teu kagoyangkeun ku urusan duniawiyah kula parantos jejeg anseg teu ungut kalinuan teu gedag kaanginan istiqomah iya nyerek deleg yen teu aya deui anu disemah angin Gusti nu kagungan abdi-abdi sadaya kula laras pisan kula lajeng sawangsulna Arjuna anu dina dangat ayeuna nuju dirungrung ku kabingung digalaksa ku kasusah dah laras margi di negara Amarta parantos kaicalan Raden Gatot Kaca salaku lurah tamtaman negara dah mamalana jadi balai agung bangun suung gedong tuna taya cahaya pamengkang taya dangiang pancanitis jempling sadayana pada keengkuayana lurah tamtama negara Raden Gatot Kaca lunta ti negara duka kamana leosna jeung kumaha nasibna ananging saderengipun ngandika pene-pene raja pene guru bakal guru dani sorakeun haladria ana hiburan seni suara pertapan ala Saptarengga dah iya begawan Abiyasa tilas raja negara Astina dah laras kula anu parantos legok tapak genteng kadek pinuh ku pangalaman kasumpingan penengah Pandawa putuna ku anjeun kakasih Arjuna kawuwuh Semar Badranaya tungkul hamari keludat nyemah narimang sabda ajrih ningali pamor sang begawan ngandika kawadaling lisan mekaten pengantikanipun ayaku bagja
Incu yang Arjuna ya kaharep piukna kasep pangresa wayah dalam Arjuna nampi kana pembage kalayan uyuk sumanga ngahaturkeun semasungkem koyuk panjenengan pangresa eyang ditarima kasep kalihna perkawis hapunten tina naon rupiah katamelaran yang atuh teu nanaon kasep laras da eyang oge ngamafhum da hidup teh sasat muncul di tengah-tengah masyarakat laras uruseun lain saurang dua urang laras uruseun lain sapamadegan dua pamadegan tuh geuning komo deui aya di puseur dayeuh mapan geus heterogen laras anu dipingpin ku urang teh boh suku bangsana boh pamadeganana boh kahayangna pan rupa-rupa benten kula timbalan ketawa tuh sanaos sisi abdi ge teu kantur ngahaturkeun semasungkem koyok panjenengan nun Semar ditarima Semar ka mana si Cepot aya di luar sih aya we nuhun ieu jajah pangaulaan aya hal-hal anu teu diharapkeun di puseur dayeuh dina waktos ayeuna sadaya-daya yang naon aya kajadian anu matak pika keungeun naon pun anak Gatot Kaca dugi ka ayeuna teh teu aya duka ka mana leosna sareng kumaha nasibna kaula kaponsrot getih ku acek arimi ibuna anu koceak dengek ka puguh putra mung hiji-hijina laras duka kumaha nasibna upami ditinggal karena unsur politik pilih ieu teh gawe lawan politik kaula da puguh pan saur eyang oge kajalmi teh teu resep sadayana laras tangtos satiap kajalma seueur nu mikaresep teu anggang ti nu mikangewana laras sanajan kajelema seueur nu mikangewa teu anggang ti nu mikaresepna laras kula wa ayana lurah Tamtama Nagara Gatot Kaca anu purah nakis serangan ti luar nagara sareng ti jero nagara teu aya teh ieu teh nyana keung ka nagara pangaruh ka nagara Balai Agung Bangun Suwung gedong tuna taya cahaya pamengkang taya dangiang pancanitistis jempling keung pilih aya serangan ti luar nagara anu ngahaja bakal ngajajah nagara kaula ariwang ukituna dongkap ka dieu teh bade nyuhunkeun kamandang kasalira kasepuhan eyang nah pun anak Gatot Kaca teh salamet upami salamet di mana tak ukituna wayah dalam Arjuna pancentik Kakang Bima ti acek arimi oge ti puseur dayeuh Amarta nyaeta kapetok pikeun milarian Gatot Kaca dina waktos ayeuna aduh aya anak lo karareung nu taya papadana keur mah ngemutan harengheng nagara teh ku dedengean pajejeut ku dedeleuan nu haturug-turug ayeuna juragan Gatot Kaca salaku lurah Tamtama Nagara leungitan palebih hilang tanpa kerana duka ka maneh leosna sareng kumaha nasibna ayana
Begituna pada nyuhunkeun kamandang ti salira kasepuhan kedah kumaha carana tarekah anu kedah dijalankeun dina waktos ayeuna kaula nun pangrasa. Pegawan abiasa barang ngadangu Gatot Kaca salaku lurah Tamtama Panglima Angkatan Perang teu aya. Wejar menang-menang Gusti Petengatin nira Petengatin wis solen rasalin pawarna sawin pawarna bingung nu teu mangitung-tung susah manah nu taya sudana. Gatot Kaca eueuh leres nu mawi kamana sareng nahaye teh masih keneh aya tuang buyut teh laras kula menawi kitu geuning ramena di dunya teh. Dunya anu pinuh ku romantika kahirupan ngan anjeun ulah ngabogaan rasa keung lamun ditinggalkeun surup ku sarengenge sabab bulan bakal nemongan bakal datang bulan artosna ulah keung lamun ayeuna poek hate ngan di mana datang poek anjeun cincaang jadi kedah reug-reug kedah pageuh ulah ungut kalinduan ulah gedag kaanginan malah aya kajadian kitu teh eta teh hartina aspirasi pikeun ngaronjatkeun gawe leres cing inget aya jalan kasawarga rumit kan tenan kedah ngahontal hese capek susah payah pahit getir lara balangsa gampangnya wa kedah ipis lapis kandel tapel landung kandungan lair aisan melapah gedang abeh kaituna teh tungtungna teu melengkung bekas nyalahan eta tah molongpongnya ulah ikhtiar manusia diwajibkan ikhtiar teu hasil ayeuna tuluykeun isu teu hasil isu pan aya pageto sana pageto teu hasil keneh biasa aya usaha mah tapi lamun berusaha terus ngaranna luar biasa itu sabab naon rupaha perjuangan pasti kudu ngaliwatan heula pengorbanan pengorbanan kudu aya ridho jeung ikhlas ridho jeung ikhlas kudu aya karena Allah laras kaula nun teangan kedah ka mana milarianana cobi kula dek ngulon los dek ka kidul jung dek ka wetan prak dek ka kaler pek wa mung nya kitu sih numutkeun ilmu naon sapanjang ngajugjug kidul kaler keneh leres
Sapanya ngajug-jug kulon wetan keneh kumacarana sen atuh kudu tengah-tengah urang jiwa teh sieun ulah dengdek ka itu ulah dengdek ka dieu margi dunya oge pan parantos dijadikeun anak ku pangeran teh ekosistem keseimbangan ngan hanya ka manusia nu ngararuksak eta mah geus natrat dina katerangan yen ieu ruksakna dunya boh di daratan boh di lautan teh ku leungeun-leungeunna jelema tuh leres jelema nu kumaha anu eueuh agamana dina jero hatena dina ayana ge ngan ukur dina sungut leres jung geura teangan da lain dukun eyang teh dina katerangan natrat lamun nitah kudu ka ahlina lamun nitah lain kalain ahli tunggu karuksakan tunggu kahancuran saha ahlina anu boga alat saha apan Kresna teh ngabogaan gambar lopian ogan songkala aduh eyang leres pisan ya berai we tageni nuju bingung madam eta teh akibat tina baluweung jadi poek hate geuning eta deukeut-deukeut anak talus tanyakeun ka Kresna leres kaula nun pangersa ayeuna keneh rupina bade mios bra Kakang Semar ulah bisi sagancangna kaula kudu nepi rek ditinggalkeun we asawios sih abdi mah sawios bade jarengan we kula ti sapengkereun wayahna leumpang ada biasa aja sih abdi mah kana ojek kapungkur ge ngait kana tangga gedang sih Promios yang los mudah-mudahan angsa damel sapaneja nuhun kana naon rupiah patwa mugi aja dijimat parepeh kang wayah dalam prak buktikeun dina gawe ugan niraya lumunur mimitin niraya ngerana ugan niraya lumunur mimitin niraya ngerana kondur saking pangkonan beuki kaasah panginten aya-aya di dieu mah seuh laras atuh jol ngagebrai we mung ulah kamalinaan teuing we ngawartosan ieu sim abdi naon ngeunah di leuweung genah eueuh gangguan di dieu mah Kakang Semar tiis ceuli herang panon eueuh gogoda nyepi di dieu nyepi ya jadi kaum supi ya ta eta teh nog kacing calang teh nu kitu teh sieun hapunten lamun kaula ngelmu di leuweung sosoranganan teh nog kacing calang moal kagero tiasa so teh eta nog megar di nu rame atuh dina kuatna oge puasa ai di leuweung mah bari sosoranganan pantes da teh aya tuangeun sobian geura puasana di restoran segala aya aja ulah aya makan padang neme aya nilai sakitu sih Allah ampura Semar air rasaan teh aing ge pangbenerna hirup teh
di atas langit ada langit. Apaan tadi sangem jisim abdi sapanya ngajug-jug kidul kaler keneh sapanya ngaku bener dah salah teteh. Geuning eta geuning. Upami agan kagungan raos bener dah salah ngaku bener mah. Ku ngakuna oge aduh. Oh kari pikiran deui ya ika. Oh jiga ini ka sini. Ari kapepet. Aduh si Wa tuh. Tak kitu jang. Laras Dina sagarupa pasualan oge kade cing ati-ati taliti cu. Laras. Tincakeun teh beling wungkul jang. Alah, seur paku payu. Dinu leuwih alus tibatan kahirupan dunya nyatana Akhirat wa. akhirat. Mohon. Rat teh akhir kene. Akhir. Nya cu. Laras. Akhir tina dunya teh akhirat. Laras. Jadi nu disebut maut teh eta teh awal tina kahirupan anu abadi. Anu abadi. Laras. Taieu ujang. Laras Wa. Dipentingkeunana istiqomah teh jejeg anceg nyerak deleg teu aya deui anu disemah angin Gusti nu kagungan. Ansikeun dina ati sanubari, ansikeun dina galeuh galih nu wening. Anu teu kakeunaan ku awak gingsir. Nya ujang. Laras. Kakang Silaing hayu kitu buru-buru ini tuh. Naon akang ngagandeang gitu. Ketiga itu. Kanjal sing Dunungan dewek maha kan. Juragan Arjuna Ya. lir macan tenangan lumampah. Kalengitan mau urang teh ieu teh. Kalengitan Gatot Kaca. Pahlawan. Pan Gatot Kaca di Jawa Barat mah ngegerem. Beda deui jeung di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah kumaha Kang? Ai di Jawa Tengah mah yoy. Yo. Yoi. Lain ieu. Ai di urang mah Gatot Kaca Bima teh. Gaur simaan gitu Kang. Gerem. Nanakeun urang teh seueuh siwi siliwa Wangi. pajaja Pajajaran. Tuh. nu matak ayeuna dewek meuni bagja teh Pak Aher sumping ka dieu. Suping Gubernur Sabalemur. Gubernur Guyur Sabalemur. Air. Pak Aher Ahmad Heriawan. Akhir ka kampung deui. Urang tagih ku urang. Nya urang Lagi naon Kang? Tagih kumaha ari akang? Hah? Tagih kumaha? Bisi aya pangwangunan anu can angeus sok tararagih ku sararea. Walah beres. Oh. Boh infrastruktur, Laras. boh tina pendidikan, kesehatan, Boh jalan. nah prestasi naon wae eta Pak Aher sapanjang jadi gubernur. Gedong dhuwur kali samung pagulingan ya sepi entri papatetan samya murag paling bing lan jeruk manis sakilatan sakatigas kumangsa
Banglus lampahipun ye panengahing Pandawa Arjuna lumampah ngajugjug nagara Dwarawati maksud nepangan Prabu Batara Kresna bade naroskeun di mana ayana Gatotkaca serius di marga sopana marga jalan sopana alas pringganding ancala aya hiji makhluk anu kakalayangan di awang-awang bosen ngampah cumantara ieu makhluk teh nyirorot ke tengah leuweung bari gugun tayangan tina dahan-kadahan ulun satan tina tangkal ka tangkal malung ieu makhluk teh mangrupakeun monyet daya sanes teh Hanoman Perbancana Suta anu nuju nguriling ka tepi wiring anyaclang milarian tawananana anu ngencar nyaeta Sukma Akmana Dasamuka ratusan tahun ngajaga ieu cupu anu dilepatna Sukma Akmana Dasamuka anu kiwari ngencar duka ka mana ayana Cukra sekroh kayanan nai Hanoman Perbancana Suta luncatan tina dahan kadahan tina tangkal ka tangkal Hanoman Perbancana Suta kepapak dening Waledan Adria
robah mangsa laras ganti wanci hilang bulan kurunyung tahun laras sok minang ka Bandungan sanajan manusia ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karep hanteu angin kadar tinu kawasan boga kasorang jeung karana laras saperti anu kalandapan ku kaula kiwari na kumaha kula ratusan tahun aing ngajaga hiji cupu doh anu eusina teh suku teh sukma akmana sidasamuka yo rahwana laras 3 bulan geus eueuh ngencar Gusti nu agung kumaha kula beuki yakin kana keagungan pangeran laras yen sakabeh makhluk anu aya di alam dunya ieu pasti kakeunaan ku apes tilangan ya kula saapik-apikna kaula mohon saketat-ketatna kaula ngajaga eta cupu Gusti nu agung Dewa Sukma Akmada Samuka ngencar tina cupu Wah, napi kabur deng. dugi kecolongan gitu kula bahaya lamun eta Sukma Akmada Samuka ngancik ka hiji pamimpin anu eta pamimpin teh leumpeuh yuni oge ngabogaan pangaruh anu gede di hiji nagara hancur nagara lamun dipimpin ku model Sida Samuka Wah, tahu kula cilaka pula. baheula kumaha dina mangsa Sida Samuka masih kena jumeneng masih kena hirup jadi raja biadab jadi raja telenges mukmak pribadina tanpa melirikan amanat penderitaan rakyat awak kula hancur negara lamun dipimpin kudu model Sida Samuka laras rahwana sanajan angin lumpat ke langit ping pitu diberik sapoe Beres. lir dah kieu barangan oman perbancana setan jungah lenggaraga meneng ngelohok mangkadu aya nu kakalayangan di awang-awang daya sanes ieu teh Raden Gatot Kaca anu nuju ngilik-ngilik gesan ngancik nyawang-nyawang gesan nyayang Gatot Kaca linglung kapidangdung kawas jalma anu teh linglang lingling kayaanana cek paribasana nuturkeun inung sukuna itu kayaana malayan dikegana wiyati barang ningali kahanap aya keanehan nyata ieu Hanuman perbanca suta waspadan merah katon waspada merah katon pada pemaranganan waspada merah katon pada pemarangan sumuruk di Megaweru panyapang di Mega saat sana kaula nyebutkeun ngaran kaula dupila rasalira teh putra Nabi mah panginten salira uninga dina zaman Ramayana
Aya hiji tokoh monyet bodas nyata ngaranna teh ieu teh Eyang Anoban. Eyang waduh yang pusing. Eyang aduh kasepin suwe Eyang Gatot Kaca. Eyang Gusti Eyang aduh Eyang. Eyang idola Eyang teh aduh. Waduh Eyang kasep anak ingin cuy Eyang. Yang isin kula yang isin. Keun bae cenah teu rumasa boga Eyang monyet Eyang Eyang. Isin yang heureuy yang aduh Eyang idola Eyang teh idola. Di kamar kaula. Walah. Aya foto Eyang sanes sarukan kaula mah foto. Waduh. Tujuh naon Eyang teh dia. Nyete Eyang teh keur linglung. Eyang teh nuju linglung. Ari hidup sami kaula ge nuju linglung yang. Papangi teh jeung jelema nu linglung ning. Ari anjeun linglung kunaon? Ari kaula mah linglung teu puguh panginitan ya. Teu tujuan. Kaula teh teu puguh tujuan. Uliling ka mana-mana. Asa kadinya deui kaula teh. Iya. Oh jangan anjeun teh linglung. Hingi. Linglung guna. Ari Eyang mah keur ngudag buronan. Eyang keur ngudag buronan. Leres buronan naon? Uninga meureunnan dina zaman Ramayana. Aya hiji raja anu biadab. Rahwana geuning eta uninga. Rahwana teh ku Eyang teh disimpen dina cupu. Tah ieu cupuna tah. Tah eta obagna teh. Ratusan tahun Eyang teh ngajaga ieu cupu. Anu eusina Sukma Akmana Dasamuka. Ngan kasep da Eyang teh makhluk Eyang teh. Kakeunaan ku talobeh, kakeunaan ku taledor. Sabot Eyang keur kiih ditinggalkeun. Nah, geus muka ieu cupu teh. Kabur arwah Dasamuka teh. Wis. Arwah Dasamuka teh kabur. Hebat. Lain hebat belegu. Aya nabi kabur. Nya. Keke da ceuk peja Rahwana teh gagah. Gagah nama gagah ngan biadab. Murka. Tapi naha geuning tiasa mati. Kangaranan makhluk atuh. Kakeunaan ku apes. Cenah Rahwana teh kagungan aji pancesona sareng rawar rontek. 1000 paeh sapoe. 1000 hirup sapoe. Nya nanging da kitu kangaran makhluk mah. Kumaha tiasa mati kitu Dasamuka teh kumaha? Maksana cing carioskeun da kaula mah teu apa kaituna. Macana kerek sapotong. Oh jadi palai uninga kumaha paehna Dasamuka? Ingi. Oh kieu salasna mah. Urang caritakeun ku Eyang. Dina mangsa leres. Si Dasamuka kari sorangan dulurna ancur barayana beak. Pamilina leungit. Si Dasamuka tinggal sorangan. Majeng ka medan Danalaga. Lajeng. Urang nyuksruk galur nu kapungkur nya saya mangga. Nyuksruk galur nu kapungkur mapai riwayat zaman baheula. Caritana maju.
Rama Rama aing teh hayang kelut jeung si Anoman aing teh hayang kelut jeung si Sugriwa aing teh hayang kelut jeung si Laksmana aing hayang maju jeung maneh Rama Sinta keur kakanungan 7 bulan ku aing kurang ajar ya maju bangsat Anoman Sirama bewarakeun ka sadaya satria Kiskenda kabalan ulah aya nu maju hiji ogekeun ku kaula sabab ye urusan kaula jeung si Rahwana sawios ku kaula we Silama dina poe ieu balitungan antara kaula jeung si Rahwana sae mangga para satria Kiskenda sadayana meureur hidup si Rama hidup si Rama maceng ka medan Danalaga aya raja lempangna peleye raja kieu patut hayang diagul-agul ku sararea Rahwana aing kaula rek mukakeun lawang hampura keur anjeun dina poe ayeuna maksud anjeun geura pasrahkeun eta Dewi Sinta ka kaula lamun anjeun geus mikeun Dewi Sinta bari jeung anjeun rek babalik pikir kaula bakal ngahampura sagarupa kasalahan anjeun Rahwana bangsat sia nganggap enteng ka aing raja gagah aing raja sakti tesu diabrik-abrikan tesu kaprak-aprakan mumul apluk-aplukan aing kudu sumolono ka sia bangsat anjeun lamun bener-bener anjeun ayeuna rek tuluk taluk ka aing gerebikeun Sinta ka aing sabab Sinta kiwari keur kakandungan 7 bulan bangsat kaula yakin Sinta istri anu sajati Sinta istri anu suci moal bisa anjeun ngagadabah Sinta sakali deui Rahwana dibikeun syukur Dewi Sinta ugi anjeun menta dihampura ka kaula ku kaula bakal mere lawang hampurakeun anjeun teu sudi bangsat tesuka aing kudu sumolono ka sia aing raja gagah aing raja sakti tong boros sia dewa loba nu tabe ka aing kari-kari ayeuna anjeun pitetama jeung aing ulah samatkeun aya anjeun Rama lamun bener-bener anjeun laki langit langan jagat geus eueuh di kasempetan keur anjeun urang nyekes sabuk bilang tantu aduh 3 4 3 maju modar Salama majuan wush
ngajar si Rahwana Tuh, laras ulah. nista maja utama Laras. jika napoi angin panustrungan Rahwana balitungan dina waktu ayeuna di Laras. tanah syakuaing baksa anak kaula nu bakal nyarita salajeng teu na anjeun waduh sinama anu mah teu salirat teu nanaon lagak ti awang-awang aya hibar teu nanaon teu kudu kieu henteu nya sae teu kudu kieu pilih kitu kudu kieu Eta mah. sae mangga bade di kumaha dipanah ku kaula bade ditembak ditemat sae mangga rasakeun sia biadab monar sia Rahwana Sakun seperwes. Kang Pati Barapati hutang wilang parawira anjeun bakal katempo ku salarea kabiadaban jeung kasarakahan anjeun Rahwana maju sia Rama moal teh hancur sia datanganan inas teh keur sayang dumampara ieu panah si Rama lempeng pisan kana ti corona ieu Rahwana ieu dasamuka aples bika sadaya satria kiskena sorak hambal-hambalan kaayaan gunung Sela inget nawiskeun Rahwana ngamasing pati temekaning perlaya cing gararowak para monyet ningali Rahwana ngamasing pati temekaning perlaya oh ya Hidup Sri Rama. teu sapira sia anu hayang kasinta dengan syukur sakitu kadigjayaan anjeun Rahwana mana lalaki langit telangan jagat teh hanyao aya keanehan anu luar biasa anu tadina euyah-euyahan para satria kiskena kiwari lir gaang katincak simpe margi Rahwana anu parantosnya bebengkang jadi bugan tumiba lemah kawatek aji pancasona sareng rawa rontek ye Rahwana tiasa grup deui ngangtung sadayana rewas oge Rama ge rewas ningali kajadian ngejat tiep pakalangan ya nu kieu patut rek modalan aing tong boro nu kieu bom ka aingkeun Rama dilebok ku aing bangsat mental nu leuwih sia ka aing meureun anu sebut rawaron teh Laras ulah. andalanana ulan teh anu dijadikeun andalanana teh ieu Laras.
Batara Rama emut kana Purwa Daksina. Purwa wiwitan Daksina wekasanana. Emutnya eta kana senjata. Gegama Gua Wijaya. Iya, beres. Gua Wijaya keluar aja. Rahwana ieu Gua Wijaya nu bakal nyarita salah jeung henteu anjeun. Beres. Lamun anjeun bener-bener ngabogaan salah ieu Gua Wijaya bakal akaran dina awak maneh. Nyaliara dina awak aneh. Dasamuka awas. Syaraba benas dikersayang tumampara. Ieu panah Gua Wijaya lampang pisanan kana jajantung Rahwana. Amles ngan anehna ieu Rahwana henteu mati ngan kocak dengek margi ieu Gua Wijaya akaran dina awakna nyaliara rangsep kocak dengek ieu Rahwana. Naon ieu teh nganon akaran. Batara Rama ngaluarkeun daib gegama. Nyaeta Kiai Dango. Ieu Kiai Dango teh nyaeta hiji panah anu tiasa ngabeberik bari ngajebredan. Oge ngaluarkeun sora-sora anu matak pikakeungeun kanggo ieu Dasamuka. Di antarana anu parantos nyantunkeun wargi-wargina Dasamuka nyaeta Kumbakarna, Sarpakinaka, Prahasta, Indrajit. Kasoraan ku ieu panah. Naon sia ngajedog panah teh? Kakang Rahwana. Saha? Ieu adik Kang Kumbakarna. Kobat aya juring. Ayo Kang geus waktosna. Kurang mulang. Lo kurang mulang ieu Mang Prahasta lo. Kang Jengrama ieu putra Indrajit. Ayo Kang Jengrama. Kakang Prabu. Ya kaulah Sarpakinaka. Rahwana dibeberik ku ieu panah Kaidang. Kasagara diteleman, ka gunung disusul. Kayaan Rahwana dibeberik ku ieu panah kocak dengek kayanana. Dituturkeun ku Hanoman Perbancana Sutra sapengkeuna. Goblok panah edan bermain nahan kan nyeri awaknya liara panah tanpa dibeberik aing dijubredan ku panah. Kabeneran aya susukan aing. Rek ancup ka susukan aing rek nyumput aing rek nyumput. Kabeneran aya gua gunung ya aing. Nyumput di rubuni. Rahwana ieu apruk-aprukan kana susukan sedengkeun di dua susukan ieu teh di sisina aya dua gunung. Laras.
katalah Gunung Sonara jeung Sonari numutkeun panyariosan ieu Gunung Sonara Sonari teh penjelmaan tina dua mastakana putra Rahwana anu kakasihna Karnada sareng Karnadi margi cariosna kapungkur kumaha ulah dina mangsa Dewi Sinta laras dipaksa ku Rahwana supaya janten garwana Dewi Sinta nyungkeun tanyakan nyata pala di mas kawinan ku dua mastaka Rama sareng Laksmana nanging kumargi mastaka Rama sareng Laksmana teu tiasa moho atuh ye Rahwana ku biadab-biadabna neuteuk dua putrana anu kemarna mina Karnada Karnadi mastakana diteuk-teuk disihir janten pamenteuk Rama sareng pamenteuk Laksmana nanging kumargi Dewi Sinta istri anu waspada permana tinggal laras ditolak sapajodogan atuh ieu dua mastaka dibalangkeun tumiba dening ieu wewengkon lami kalamian ngawujud hiji dua gunung katalah Gunung Sonara jeung Sonarge belah mana si Rahwana ieu ledak-ledak nama kadieu ieu lihat kenyakulan tapak nama ayat takulan eta geuning beneran di susukan teh di sisina aya dua gunung ieu laras lamun teu salah Gunung Sonara Sonari ieu laras aing rek ngagedean awak lawatak Aji Triwikrama digenset sakuai Hanoman Perbancana Suta ngageungeun salirana ieu dua gunung diseretkeun dugi ka Rahwana kagencet ngocak dengek kayanna Butarajin tiris pikeun pismuteunana hareudang piki paseunana geung pibatureunana ieu kamana kulanya mulang kamana kulanya balik mana kidul mana kulon mana wetan mana kaler Pangeran balikeun deui kula ka dunya lebar harta kakayaan anu brudi nyuruh brodi panto ngalayah di tengah imah kunci leuit loba duit anu ditinggalkeun ku kaula lebar kadudukan kaula anu jadi raja ditinggalkeun Sinta Piraki megatkeun pati duriat megatkeun nyawa ieu Sinta Pangeran balikeun deui kula ka dunya geung Pangeran geuning kieu karasana ku bumi hanteu ditampi ku jagat teu ditarima komo lamun kudu kawasa iyo anu bakal matak bahaya arwah marakayangan tugas Wisnu kaula ya tapi kena jaga ngasupkeun nya arwah dasamuka kana cupu ngajaga supaya tengencar asup sia Hanoman asup hampun Hanoman asup toba
pancen Wisnu ku kaula ditampi dijaga sapisa kaula. Pinancak suci kemar nuting watang pinancak suci kemar kekayung samyam rapi ngademing siang ademing siang kalaning wengi kalaning gitu cerita nama ratusan tahun yang ngajaga cupu tapi eta cupu arwah teh kiwari ngencarnya arwah Dasamuka Ayah kulan. Baratos di pilarian kamana-mana kita aya kasep Ubak kulan. teu aya teu moal pangi wah moal pangi Jika nu apal nah mah jeung moal pangi kamana-mana ge anjeun milarian eta arwah Dasamuka teh moal pangi maksudna hareupeun geus teu kapangi ku anjeun naon teh? Naon maksudna? Mata pada anjeun anoman. Robih gitu tah. Naon ke jujur ngaran ka kaula? Mata peda. Pinastiker sayang domampara. Sing horeng si mana horeng rajana amoeng. Ya Gatot Kaca teh parantos kasupirannya teh kusukma Akmana Dasamuka. Ayeuna sia dipaehan ku aing. Kekenaon teh? Nyo aing sabenerna. Nyo. Wes. Wah sia. Kadieu sia bangsat. Kadieu. Sia kadieu sia. Kurang ajar sia tah. Teh jauhnya kulan. Kalapa biji cucungap sia. Kaluar tina warung ka incu aing bangsat. Capek neangan. Sia rek kamana dipaehan sia ku aing. Aing teh jago baheula. Gatot Kaca jago ba ayeuna. Dah. Sanajan anjeun aya dina incu aing, aing mah munur sasiku mau ngejat satunya beas. Maju sia, keluar. Sia rek lupat ka mandi paehan ku aing sia ku aing. Urang ajar sasanajan aing geus kolot ke ye rahwana dengekeun ku maneh. Aing mah munur sasiku mau ngejat satunya beas. Rek sabaraha poe geluceung aing mah munur aing. Sabaraha poe teh sok. Sabaraha poe mah sakedeung. Olo. Sabaraha minggu jeung aing. Minggu mah sakedeung. Sabaraha bulan jeung aing. 5 bulan jeung aing mah sia. Saeutik 5 bulan mah satahun jeung aing mah wani. Beuki gede. 2 tahun aing. 3 tahun. 4 tahun. 5 tahun. Sawenu. 10 tahun aing wani. Sabad aing. 2 abad. 3 abad. 4 abad. 5 abad. Rek dibikeun 5,5 tahun moal. Hei. Itu lah jadi wartawan itu mah teh. Bos beli bawang. Genep abad aing wani.
lamun diparengkeun satu tubuhnya aing wani kemana sebenarnya satu tubuhnya ini atuh beakeun aing goblok Beakeun ngomong. aing rek ngomong naon kurang ajar Gatot Kaca hutang pati balapati hutang ulang dipasakakan diksa kula belajar diksa pangudap sakula pawan aja berajalah pemparan jawab perlo karang penang tunggal penang asim nanti tegal maduh basat ayo maju sedan kotor si Gatot Kaca maju
kumaha Gusti ulah. yo udah dikasihan ku aing Laras ulang. yo lebih kasihan ku aing teh Kahiriwang teh eta tanah. lebih ke hariwang teh kanyataan hancur donya hancur wah waduh aing kudu bebeja ka Kresna ya Laras ulang. kudu bebeja ka Kresna Gusti Batara tewas Beuki yakin aing kana awak anu diancikan ku kaula. Laras ulang. Kantos ulah. Si Anoman sakitu jauh kadenge ku aing rek init ka si Kresna. Ari si Kresna teh kaancikan Wisnu. Ari Wisnu baheula ngancikna di si Rama. Ayeuna di si Kresna balitungan aing jeung Wisnu. Beres aing maehan si Kresna jeung si Anoman, aing rek nancal ka sawarga. Otipati Jagatnata Raja Triloka digenti ku aing sia. Datang ngademan umang kulingan tanah merah Gusti Kresna tiwas Gusti Anoman gaula nun gaula kunaon si ganu rewas Anoman ganu rewas ya gante tadi gegan teu nanya ka maneh pot gaula teh oh pilih gitu pilih paya diperjelas ku abdi Nya. cicing aya dunungan ka ngomong tong pipilueun Urang mah diam we. cicing jang ke dina si teh jang cicing jang kunaon tewas hancur dunia kiamat Gusti Kresna Kunaon eyang Anoman. Arjuna bahaya Gusti Kresna ge kaula teh hapunten parantos taledor Gusti Kresna geus taledor di mana naon sukma akmada samuka ngencar tina cupu naon Anoman sukma akmada samuka ngencar tina cupu be Alah. naon ari sia gandeng atuh jeung ukak-ukuk leuh mun nganauk beunang teu sia dan sukma akmada samuka ngencar geus diteangan parantos kapangi parantos nya syukur kapangi mah di mana Gusti sukma akmada samuka teh ngancik ka hiji jelema anu sakitu jagona saktina luar biasa ngancik ka hiji jelema leres saha tuang putra saha Raden Gatotkaca aduh ayana anjir juragan Gatotkaca leueuy kasurupan ku Rahwana Kresna mung tiasa ngahuleng ngaragamen
margi dina emutanana ngahijina antawis Sukma Akbar Dasamuka sareng Gatot Kaca mualaya jalma anu tiasa ngungkulan ieu kajadian. Atuh Anoman taledor anjeun Anoman bahaya hancur dunya Anoman. Waduh kaula teh patelak sareng Gatot Kaca patelak nya saha nu meunang 5 menit kaula teu kiat. Wah anjir kabayang juragan Gatot Kaca geus kahiji jeung anu jeung Rahwana wah cilaka euy. Tiwas Gusti Kresna kena kumaha kaula lir bendra dah inggih Barang nuju ngariung di satengahing marga Raden Gatot Kaca ningali teh katebihan sumar-sumar kemanekan prapta kacia-cia. Kerasa saha loh asa kaget ya kaula kerasa Gusti Allah ka dieu geuning Gatot Kaca mundur dewa ulah kaget ya aing kerasa kasep Gatot Kaca linggih awas. Asya kaget Kaca Gatot Kaca cik aing teu wawuh anjeun cik rai sakena rai kasep Gatot Kaca anak gua eling cu laras eling ya dina poe ieu anjeun pakaputus riwayat wae Kaca kasep Gatot Kaca anak gua sing eling cu waras temakaning jati-jati temanganing waras waluya kemang cangkok Wijaya Kusuma kemang cangkok Wijaya Malar damang Kaca gerak aku poe ieu anjeun pakaputus riwayat eling anjeun Kaca ratusan tahun aing dijaga usia Gusti Anoman dititah usia ayeuna waktuna palitunggan pinasti kersah yang tumampara ya dah giging Raden Arjuna nafsu ngagudug-gudug amarah teu kawadahan teu sadar loncat Gatot Kaca diseret ku Raden Arjuna kurang ajar Yai Arjuna Kakang Semar iya nun kaula yakin kana kasaktian Kakang Semar mangga ieu pasoalan kaula teu sangem Kakang Semar kaula persanten ka Kakang Semar bakat tiasa ngarengsekeun ieu kajadian nanging upami Kakang Semar teh tiasa ngarengsekeun ieu kajadian luntur ka percantenan Kresna ka Kakang Semar mangga Kakang Semar Semar Badranaya malum Sakti Mandraguna ngawat kaji Gantra Sewu init pari cicing lumampahan tengah lengkah nganak-nganak kayak di painan Gunung Sonara sareng Sonari Deni rahing kang ngawat kaji kang lenewi Deni rahing kang ngawat terus dogi wa cu gas nepi wa di Gunung Sonara jeung Sonari teh laras ieu nu bakal jadi antina ieu laras kalayan nyange kakawasaan pangeran ukersa sareng irodatna nu kagungan laras
Iya dua gunung supaya bisa ini trek diciptakan jadi dua buta kuah dulu ya. Syariatna kuah hakikatna mah kudu kagungan dulu. Kukersa. Kulit waru angan daru sinengul. Iya dua gunung sonara sareng sonari ngadak-ngadak jadi ingeng kayanana lami-lami ngajarung kunung duanana hariru jadi dua denawa nyata sonara sonari itu kayanana muju yati nuju denira salin busan saha anu wani-wani ngahudangkeun aing kuring adik Kang tingali itu di hareup aya pinguin mun sagede kitu eta pinguin naon lain pinguin kuring mah jelema ieu teh jelema heeh ke saha nu ngahudangkeun kuring nah wani-wani ngahudangkeun naon maksudna ieu tong loba carita anjeun teh sonara-sonarinya nyaun deui baheula mah karena di ditu pisan upin ipinnya eueuh ti ditu na upin ipin karena dak teh nyaun wayahna bantuan deuleu bantuan naon ya kuring ngaran Semar wayahna bapak anjeun Rahwana ayeuna maceuh deui maceuh deui bapak Rahwana maceuh deui nya apantos maot awakna ge di dieu ngahiji heuh eta mah awakna ta ayeuna teh arwahna teh ngahiji jeung hiji jago ngaranna Gatot Kaca wayahna eueuh nu bakal bisa ngarengsehkeun ieu kajadian iwati anjeun duan itu leres lain bohong sok cing percaya ka kuring gitu aki sok tuturkeun sae mangga Kang cik kira-kira na ieu teh aki-aki teh bener atawa henteu wajigana eta lain aki-aki samanea tah Gana aki-aki 72 setengah manea teh. Pasti atuh. Sabongrong. Teh sabongrong katingali tinggal beungeut na oge. Nya jiga panda. Urusanana naon sabongrong jeung panda sia. Nya urang tuturkeun Kang. Hayo nya. Raden Gatot Kaca oge karing sedanten ulah dia pala tantama siluman selemin beto tama sareng Arjuna Anoman sareng Sapar buru-buru awak ke gawade ai lempang nepi ka heula keneh dewek geus kolot terus kitu nya kumaha ieu aki-aki awak leutik penek pusaka eta lempang ngicipita luar biasa aki-aki nenahaon kieu nya aki 2 tak teh nya jigana bahan bakarna desa yo heeh
tingali ayeuna teh Gatot Kaca teh keur amek-amekan murang maring sabab walad bala walad dia bala tamtabutana teh paburantak oh jadi anu amek-amekan teh eta teh Gatot Kaca aki-aki ngurus tunyung naon sih teh batur riweuh batur ieu teh kadon cicing make ieu atuh cik bantuan atuh batur teh Bantuan atuh ih. jigana ieu Gatot Kaca teh ieu cek si Abah oge cenah Gatot Kaca teh cenah amek-amekan tapi nah Gatot Kaca teh bau tai jigana ieu modoh Gatot Kaca teh ieu Di wawalan waduk. ieu Gatot Kaca teh lain naon Eta barangakana. lain nu ieu naon Bapak teh nyo atuh ka tukang sia teh Segala beres pisan. ulah sia Bapak ini tinggal aya buta Pak ini Pak cicing jang tong sieun Kompor. tong sieun jang Sieun. saya itu Pak anak dewek jang dan anak dewek Dek. pucak Bapak heeh Bu. Selingkuh bapak mah anak tinu ngora di jananya punya istri simpanan nih mereka. itu pegawaian teh di mana-mana boga anak Punya Bener-bener simpanan teuing. ya bapak. anak di mana pokoknya nama anak bapak we Anak angkat. anak kawin teh kudu teuing siadan kabina-bina teh tuh tingali Gatot Kaca tingali tuh nu itu tuh tingali tuh Gatot Kaca nu itu nu ngangebadong heeh menang balik di mana Bandung di Cirebon teh tah eta Gatot Kaca teh sok halis ki halis wah Bapak si sonara rek kana haus ka dieu tos sanes zamana deui Pak sanes sanes alamna deui geura muleh Bapak muleh tidak boleh paparehan mah atuh Bapak teh nuju meneng Bapak punten ieu Bapak teh kalakuan teh dipikageuleuh ku batur atuh ayeuna Bapak teh cingelin paling siapa tong pipileun wayahna Pak ulah pipilueun wayahna ai siap what siap baik yakeun anjir what hai siap anjir eta tanaga paingan nu ngelekeun Kang siapa pahit sama manis Kang akang paeh ku adi dilengkan hirup deui Kang ieu salah adieun anjir ilmu nahaun kitu dulu lanceukna paeh dilengkahan ku adina hirup deui Kulo nepi ka kitu eta ilmu tersangka Walah aing boga pengajian kitu resep nya euy nah dek naon aing nu boga hutang gitu aing hutang ka jelema eta lengkahan punah wah beres we aing euy
dina pipilueun sia teh nyaho lah jeung sia bae. Moal Pak eta Pak wayahna grabais. Woi. Isi kudi. Siksa. Wala ala. Udang di. Walah. Hebat. Kan ieu mah aki rek nyapekeun urang ieu mah ieu. Ki. Aki. Tadi aki. Naon ieu teh kumaha? Geuningan hese tak Gatotkaca turun heula teh. Ibu bade ni tabalanya teh ka kieu. Kada kumaha eta teu tiasa eleh. Ai kapungkur maot tadi kumaha? Tuang rama teh. Nya digencet tah, ayeuna ge digencet deui. Gencet deui kula. Digencet teh kumaha? Nu hiji newak, nu hiji dengarkeun maneh. Sarua jeung digencet eta teh. Oh gitu? Nya beres. Kade. Hae mangga sok. Nah gitu deh. Adi newak Gatotkaca akang ti luhur rek ngotokeun maneh. Gitulah. Ka mana? Ka laut. Nya ka adi atuh. Ae. Oh gitu sok. Lamun geus beunang Gatotkaca geroan akang. Siap. Ayo maju Bapak kurang ajar sirek balik bot mual tiasa Bapak pina stiker sayang rumampara ieu Raden Gatotkaca nu parantos ngahiji sareng rahwana barang nonyok ditewak ku ieu Sonari teu tiasa lesot teh dicalat sampai uet boro-boro Kang benas stiker sayang domampara iya Sonari lulumpatan ngadupakeun salirana ka rayina nu parantosnya ke Raden Gatotkaca ku tarik-tarikna ieu diadu nimulkeun guluduk runtuyan gledek rentetan lir mesa gandrung Gatotkaca ku kuat-kuatna metsel gawang-gawang atuh ieu arwahna ngahiji deui sareng Sonara jeung Sonari. Oh gaya kejadian anu luar biasa barang diadu barang robah wujud dari gulung Sonara sareng Sonari. Kumaha kaula ieu ayang balik teh kadunya kaula di dieu eueus asa ampun wes Anoman kencarkeun kula Anoman asup duh ampun Anoman masuk Bapak Gusti bonang deui beres iyo hikmahna kaulah kudu hati-hati leuwih hati-hati ya gunung Sonara-sonari dipindahkeun deui yang sing horeng tak kitu deuleu mata kudu apik dina sagala rupa agama nitah apik nitah disiplin teh kitu Juragan Gatotkaca teh ditaros na bade kulem teh bismillah acan teh pamit acan ya kitu panginten kosong jiwana kaasupan nu mata kade tinyawitan ayeuna sagala rupa pagawean urang telah dikawitan ku ngucapkeun bismillahirrahmanirrahim. Yang sakitu teh pangsa para kanca
hapunten tina samudaya kalepatan ageng sumawonten alit sakali deui mudah-mudahan ieu acara gubernur Sabalemur teh janten hiji kagiatan anu matak manfaat kanggo urang sadayana sakitu ti akang hapunten tina segala kalepatan ieu dalam padulang pungkas ku kemang tina tik senebaran sarita